Halo lur, jadi di video ini orang rek agenakeun muncak lur. Nah, kebenaran iya sepanjang perjalanan ke 17 Agustusan. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Guntur, marilah kita berdoa untuk keselamatan menuju tempat tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, orang pun melanjutkan perjalanan lur. Kebenaran agenda muncak ayeuna kabehana pemuncak pemula. Jadi manggih tajakan saeutik teh loba eureuna. Maklum kaum jitako, jiwa muda tenaga kolot, hahaha. Setelah istirahat sakedeung, orang pun melanjutkan perjalanan. Nah iya orang kasep ya. Nah, setelah berjalan kurang dari 20 menit, urang dipanggihkeun jeung sungai lur, nu aya jembatan bambuna. Tuh nya di dieu pemandanganna alus pisan. Nah, akhirnya urang sampai oge di posisi. Dia ulang istirahat sakedeung ngadahar gorengan jeung registrasi asupna. Registrasi asup di dia cukup mayar 14.500 wukul per orangna. Nah, ieu sangat murah pisan. Keur kaum loka 2, loba hayang duit eueuh. Nah, kusabab perjalanan masih jauh, jadi tepat lila urang pun melanjutkeun deui perjalanan lur. Di baturan ku sorat tong deret jeung sorat cai ngalir. Eta the best pokoknya mah lur. Oh nya lur, sekedar saran doang, lamun dek naik gunung, orang kudu bener-bener safety. Mulai ti perlengkapan pribadi, perlengkapan logistik, jeung perlengkapan alat-alat campingna oge lur. Nah, perjalanan di posisi kapos 2 trekna geus mulai curam lur. Jadi dibutuhkan tanagana gede, segede cintaku padamu. Kumaha wadayok ieu aduh. Capek. Mantap. Oh iya. Ada saheng apa? Ada sahengnya. Iya. Allah. Saheng ayo Vin. Terusnya. Oke lur, jadi kusabab perjalanan masih jauh, ieu geus cukup sore, urang lanjutkeun deui perjalananna. Nah, ieu perjalanan di pos 2 ka pos 3. Ceunah mah sakedeung deui nyampe, tapi tingali wae nya. Ieu kumaha perjalananna? Tah ieu si Andi Banteng. Dan alhamdulillah akhirnya orang jeung barudak sampai oge di pos 3 Gunung Guntur. Kurang lebih orang memakan waktu sekitar 1,5 jam di pos 2 ke pos 3 teh. Nah, di dia rencana orang ek ngadirikeun tenda jeung bakal liliwetan lur. Nah, ieu urang jeung si Ipin keur ngadirikeun tenda. Kusabab ayeuna geus sore, jadi bergegas ngadirikeun tenda lur. Nah, itu si Wadoyo keur diuk, keur menikmati pemandangan. Cenah mah jiga budak-budak ini lur. Me. Nah, nu nanyakeun si Andi jeung si Farhan, kabeneran si Andi jeung si Farhan keur ngalacai, kusabab persediaan sai geus mulai beak lur. Alhamdulillah tenda nu tadi dijieun kurang jeung si Ipin jeung si Andi jeung si Farhan jeung si Wadoyok akhirnya jadi oge lur. Nah, puting pun dimulai lur.
dimulai motongan tempe jeung tahu, terus mulai ngaliwetna lur di dia. Nah di dia liwetna geus ek jadi lur. Tah ya bubuluk bukan, pokoknya mah bubuluk bukan. Nah ya guys jadi liwetna lur. Selamat menikmati. Am. Singkat cerita, iya pas ek samit lur. Kurang yang barudak angkat samit nate jam 5 subuh. Nah iya katingali kene pepandangan Garut anu tengah peutingna lur. Wah, iya lah, mangali. Lah, kesan-kesana. Lah, kesan-kesana. Lah, Kata-kata lah mah. kata-kata buat hari ini. Aku lupa lagi melahoy. Sayang guys. Nah iya geus setengah perjalanan lur. Kurang leuwih makan waktuna sajam satengahan. Di bagian ieu dibutuhkeun tenaga anu bener-bener ekstra lur. Selain jalurna anu netek pisan, di dieu dibutuhkeun kekuatan kaki oge lur. Kusabab di kekuatan kaki ieu urang bakal ngolosot deui nincak pasir anu sakitu leueurna lur. Nah setelah berdarah-darah dan menguras tenaga jeung bari kokorondangan naikna, akhirnya sampai oge lur ieu di puncak kunturna. Tuhnya pemandanganna endah lur, katingali pisan ku matanya. Nah di dia urang istirahat heula sakedeung ngalanjutkeun engke ka puncak kaduana menikmati pemandangan awan anu sakitu endahna lur.